Korea teh nyaeta anu papanyana Ya komunitas. ngadangu cenah di dieu mah ya Sinen pamagat. Benten pingsan. Sareng ka para karuhun nyanggakeun ieu Pak. Punten mangga Alinga Gatot Kaca Alinda Jauh Ambon Aribon Boteng Asa Arisa Sakit Perut Arirut Rujak Asam Arisau Sambat Sampit Aripin Belum Ramen Aribe Meja Makan Arikan Kantong Kosong Arisau Nami Korea teh naon tah Kang? Oh janten nami Korea teh nya abi teh kaduhang si ti sesepuh paminten Korea teh nyaeta anu papanyana komunitas rea. Komunitas ya. Janten disingkat. Singkatan berarti Singkatan mun Korea teh singkatan sanes manu Korea teh Sanes. singkatan komunitas rea. Komunitas ya. Tah geuningan Korea teh sanes manuk geuningan nami komunitas hartosna komunitas rea ngan disingkat Korea. Tadi aya manggung-manggung gitu teh kumaha sih manggung-manggung teh? Apakah tinu hajatan apa orang tarosna langsung aya mah ka ieu na? Janten anu disebat manggung-manggung teh Korea mah rupi-rupi. Aya di nu kahiji nampi dinu hajatan, sunatan. Biasa oge jeung nikahan hayong pangawulan. Oh, sapertos hayaganan nikah, hayong Ulang nikah tahun ke oge Korea. biasa ulang Ulang tahun tahun biasa dugikeun ka peresmian oge ku abis sok didongkapan sapertos aya dongkapna bupati, salamatan RT RW ku abis sami dihibur oge. Upami aya nu hoyong dihibur ku grup Korea nya sanes grup merenang 5 komunitas tanya komunitas hoyong dihibur ku grup Akang. Kemana ngehubunginana nomor HP-na merenang ke Akang. Oh gampil ya, anu bingung Korea mah di awal Facebook Ayanya. aya alamatna, nomor WA, Aya. sareng grup komunitas ya aya tos aya Facebookna, pilih bade tatanggapan ka Korea mah. Pilih pada oge nomor telepon WA na aya. Mun aya. Tong Tah. Bini ieu mah bini hoyong nanggap Korea kayak ku abdi di beberekeun dina deskripsi di bawah video ieu nya. Aya link Facebookna geuningannya didinya we tinu WA na aya geuningannya. Ras biasa wae ayeuna dongkap langsung ka wewengkon kami di dieu. Upami disebutna base camp lah biasanya. Base camp Oh, tah base camp camp di Korea. dieu. Base camp ieu di mana tah Kang alamatna Kang? Alamatna teh di Kampung Ciborelang, RT 3 RW 8. Mangga hubungi wae langsung ka Kang Rudi. Gitu. Tah ayeuna urang tarosan we kana aya gana di Korea teh selaku naon di Korea teh cing cobi teh akan sebagai naon? Abdi sebagai naga di dia rasan nepung baduglah Bang plak teh sebagai naon di Korea. Ya abi sami nayaga di Korea anu kalaresan anu sok ngalabetan bang barongan teh anu disebutna teh atraksi atau napi demonstrasi bang barongan teh. Masih teh nya. Tadi abi ngadangu cenah di dieu mah ya Sinen pamagat. Benten tinu sanes. Cing enak orang taros ka Sinen pamagat ieu. Namina teh saha teh Kang teh Upami siang atau napi wengi. Rianti Ieu nya ieu mah laras upami siang atau napi wengi upami siang. Oh benten-benten ya. Siang tah upami siang lah ya. Upami siang Rian, Oh. upami wengi janten Rianti. Euleus ya Rianti geuningan pantes nyeuneunan tah. Kang abdi teh sararesa teh ngadangu kan lah sakedik hayang ngadangu haleang Akang. Danten Akang salbum album wae mah. Cik hayang ngadangu. Sareng ka para karuhun nyanggakeun ieu pangbakti di Tah si Akang teh sami ya, sebagai nayagan di dieu. Sebagai naon tah Akang teh? Ya bi sami di dia sok nyepeng atau nabe kanu biasa kanu bedug atau kanu brug. Tah geuningan rupi-rupinya cecepengan anu sendiri teh aya anu sebagai penabeuh bangpla sebagai demonstrasi rea kayak Sinen teh aya bedug teh seueur teu hiji alat dipaenkeun ku saorang berarti membutuhkan banyak personil anu dinu kewawon ya jadi selaku
ketua punya pemimpin aya anggota Korea alkohol alhamdulillah sok diabut kali tebih tina alkohol siang ngarea kungit biasa marawisan Tara geningan eta anu di alhamdulillah sebenarnya eta geningannya anu baru dapet kedah ada saudara semua seni mah entong ku apa lah jauhan tah panginten sakitu meureun anu tos ditaros-taros ka komunitas reak teh meureun upami aya kritik jeung sarana kanggo abdi boh bade nanggap Korea sok we komen teh handap sakitu atur nuhun bisa sadayana mangga bisa nih ka grup Korea Sami-sami. teh lah ya abdi gaduh ieu oleh-oleh alah hari saya mantep pangitannya mun sakieu buktosna Kanggo cenderamata pangitannya tos aya kanyaah anu selaku tos ngawawancara Korea hatur nuhun pisan mangga nuhun pisan ya Kang sami-sami katampi pisan hatur nuhun Jadi atur nuhun dina waktosna entos nampi abdi di dieu Sami-sami. sareng ieu atur nuhun cenderamata pambi di kanggo Siap, sami-sami semanfaat. semangat amin amin ya mangga Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Hati-hati di jalan, Kang. Sadayana anu aya anu khususna anu aya di Sunda ti dieu urang saserangan namun mulai seni urang tutul kusan ti karuhun kapungkur ulah dugikeun ka leungit eta seni anu ti kapungkur aya teh atau ka pemuda-pemuda sadayana anu di luar Bandung oge anu di luar daerah oge hayu sim abdi ngajak ka sadayana urang memulai ieu seni ieu ulah aya paribasa geningan ari orai nu di luar dipukut ari orai pribumi disaringkahkeun nganu hartos kitu teh ari kesenian-kesenian di luar batur wah dipengarasop sadayana ari nu aya di urang di lumur ti dieu dihare-harekeun ulah dibikeun ka kitu sakali di ulah ararisieun kanggo ngamumule seni urang sabab seni urang teh nyata seni anu luar biasa